Muhammadin wa ala alihi thayyibin min ahlis samawati wal ardin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ruba fi qulubil kafirin. Amin. 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 Ojo nu kerudung ganolak. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi ruba biha fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Tuturkeun sadayana Allahumma. Kurang kompak Allahumma. Kurang tarik Allahumma. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bisi eta doa rek diamalkeun ku ece. Sae kacida saur guru sim kuring di mana-mana ece boga salaki anu tara daek usaha tapi rokona hayang samsu. Ece korsina tukang teuing ieu teh euy. Gotong heula kitu kahareupeun. Barangkali santri cing mangpahnu bageut. Da jauh teuing memang euci jiga rek sepak bola lebar teuing halaman. Aya meja stay disimpen di handap. Nanti jadi bingung. Punten sanes kumede ajengan. Cekap sakieu pan bengrasnya ece. Tadi mah asarek main bola. Tapi mana tadi teh? Pucang dia mulai geus poho. Di mana-mana ece boga salaki nu teu daek usaha tapi rokona hayang samsu. Di mana-mana ece heula ku ece siaran heula dia. Lah sampe meh manggil teh siapkeun heula cek urang mah nya. Eukeun beda geus. Kahareupna ieu bisa dipandang deui gitu. Ari kapake tah ge kaharti amplopna. Tuh nya meja coplok. Padahal mau diomongkeun. Da ketingali. Kumaha mun bogana pajarkeun ya urang ke servis meja. Ece bisi ece boga salaki nu tukang ngekelek hayang jago. Ari ngakod budak cadu ari hayang jago dikekelek. Aya nu kitu di dieu aya. Kapan materi pesanan ieu teh? Ustaz cenah pangajelas. Kayak ditambahan cenah amplopna. Bisi ece boga salaki nu sok ngagagandong jejer. Aya. Mana we teh sisi kumaha mah eueuh. Besok we kita omekeun heula. Bios teh dek sakedik mah. Penting mah amplop we kandel. Yang naon ieu lempeng ge amplop pipis. Heureuy ece. Keun eta mah urusan panitia amplop mah. Bisi ece boga salaki anu sapopoena hantem ngadaguan ku kumul. Tah ku ece dawamkeun eta doa. Dawamkeun eta doa.
kalimatna Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Saya kanten lamun ku euceun ditambihan doana rabbi habli minas solihin rabbi habli minal alimin rabbi habli minal amilin rabbi habli minal mukhlisin rabbi habli minas syakirin rabbi habli minas sabirin. Saya kanten ku euceun ditambihan sapertos kitu dina henteu nage amalkeun we doa nu bieu. Teu katalar Ustaz sakali macama bisi teu katalar witi ieu pangaosan buka Quran tinggal dina surah Al-A'raf. Surah naon cenah? Surah kasabariji euceu ari Al-A'raf. Nah jempli. Aya Quran di bumi. Oh nyimpennya. Geus lila teu dibaca. Tapi kata alar ka surah Al-A'raf. Surah kasabariji euceu. Sok nu bisa ngajawab diumrohkeun sia ka Tanah Abang. Jadi ka Tanah Suci mah urang hayang. Surah kasabariji bager. Biraku kudu naroskeun ka Ustaz Cecep. Ka guru sim kuring. Surah kasabariji Pak? Era ku sorban. Ibu, surah kasabariji? Ka-7. Tah ka-7 menang na Google tak gitu. Bisi euceu teu katalar atuh ieu doa uih ti ieu pangaosan. Bari ngadeles Quran bari tadarus tinggal dina surah Al-A'raf. Kalimahna Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Saur guru sim kuring eta saya kacida lamun diamalkeun kudu jadi ibu-ibu bisi boga salaki nu nurus tunjung model tadi usaha tepati daek tapi dahar hayang ngeuna sapopoe ngekelek hayam jago dimandian ku cai haneut ari budak caraludi. Ai lauk unggal poe di Paraban ari budak ceuri gogoakan menta jajan. Ari kukumul di dagoan ari pamajikan diculkeun. Bisi boga salaki nu model kitu amalkeun tah eta doa ba'da netepan tahajud aoskeun 3 kali tiupkeun ku euceuk kana munan caroge urang sadayana. Ngan bapak-bapak di bejaan kitu ulah ngakal der sare marake helm. Da gelok sih. Oh cenah kitu mah rek make helm we sare urang daripada kudu eureun museup di jampe mah. Orang Garut kalak baranya cicing kita make alok atau udah ceramah lain wayang gitu. Jadi kan baik dan sok rame jadi obrolan. Kumhajang bapak-bapak Ustad bisa gitu. Saya kanten di mana-mana bapak-bapak boga pamajikan anu badagong hese diatur. Dibere duit yang pamajikan teh jang resiko dapur jang barudak sakola dibelikeun kana kecantikan ari kokoloteun angker. Sagala dibeli ti mimiti krim siang, krim malam, pelembab, pelembut, pewangi geus teh meuli soklin jang beungeut atuh. Geulis henteu nya. Duit peak. Ayo ngaji, lamun teu meuli saragam teu indit. Kerudung beda warna jeung baju era. Nah, lamun bapak boga atuh bojo model kitu amalkeun dia doa. Mudah-mudahan wasilah keberkahan eta doa salaki urang anu bedego pamajikan urang nu nurus kunjung. Wasilah keberkahan eta doa disoleh jeung disolehakeun ku Allah. Amin. Ayo soleh jeung solehah teu? Atuh teu amin. Amin gitu. Amin. Oh, cuma malaikatnya geus indit atuh. Salat. Tanapi ibu jeung bapak bisi boga budak hese diatur dititah sakola mugen dititah ngaji horea. Pajarkeun teh mamah da ayeuna mah sakolana ge daring minta duit jeung meuli kuota. Tugas teu dikerjakeun kuota beak. Kolot diteleponan ku wali kelas, nah cenah budak teu ngerjakeun wae. Naonna budak teh sapopoe ge nyekel HP daring wae. Si horeng teh keur main Mobile Legend mabar. Aya nu kitu aya. Sami kaifiatna dawamkeun tah eta doa, tiupkeun kana munan jalmin ripi maksud. Ngan catet cek tadi ge kudu keur kulem meh teu pipasean. Ulah salaki keur meresan kantong rek asupkeun jejer di benyeng sirahna. Disa kedeun sak waing di jampe. Oh, tama tuh ceulain matak jadi soleh.
tak jadi pasea nya geus rencana rek make helm sare aing daripada dijampe kudu eureun ngadu hayam mending make helm. Lamun salaki ece make helm sare tiupna ulah ku bibir ku kipas angin masuk mudah-mudahan sing saroleh-sarolehah sadayana hasbiyallahu tuturkeun saya tuh hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Dawamkeun ece eta doa aya dina surah At-Taubah. Surah naon cenah ece? Surah kasabari hiji. Tah ajengan rutin nanti ke ngabahas nomor surat heula da geuning kanca teh geus gonta-ganti kitab surat anak Quran ge teh katalan. Surah kasabari hiji mah nu kudu keren kang tukangna nyarane. Tong dilihat sih antepkeun cenah mikir. Ece nu make masker, nu make kerudung beureum ati tong tumpul jawab. Madap-madap masker ge dilaan. Kasabari hiji cenah surah At-Taubah teh surah kasalapan. Bilih teu apal engke papai dina surah At-Taubah bari tadarus teangan kalimah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Jang naon ustad eta doa? Bisi ece jeung bapa boga masalah nu geus teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal, teu kaduga ku tanaga. Hayang ngajual motor, eueuh nu nawar, hayang ngajual sawah, eueuh nu ningali, boga budak parawan, nepi ka kiwari can aya jodona, geus lila rararandaan, eueuh nu daekeun, geus lila ngaduda, eueuh anu kersa. Bingung pokona mah boga masalah geus teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal, teu kaduga kana ku tanaga. Kumaha cara nyelesaikeun masalahna? Dawamkeun ece eta doa nu aya dina surah At-Taubah. Di mana-mana urang ngadawamkeun kana eta doa lungsur ridho ti Allah, izin ti Allah, insyaallah tanazzalul malaikatu waruhu fi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah bakal ngalungsurkeun kana jadi malaikat. Allah bakal ngalungsurkeun kana jadi prajurit. Kanggo naon? Kanggo ngabantosan, ngareksekeun setiap permasalahan urang sadayana. Di mana-mana urang boga masalah tawakal ka Gusti. Insya amin ya Allah ya Rabbal amin. Ehona dikirangan sakedik. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan sadayana, guru simkuring nu sami hadir payunan simkuring, sepuh simkuring anu sami hadir aya di sagigireun simkuring, alladzi lam yudkar ismuhu ta'diman wa takriman. Anu mana simkuring dina ieu saah moal tiasa natan hiji-hiji ka pangarsa ajengan, pangarsa Pak Ustad sadaya anu sami hadir dina ieu saah, lain rek ngahinakeun tapi sejang ngamuliakeun. Mudah-mudahan marantenan nu jadi guru simkuring, guru ece, guru barudak, anu nya sepuhan di ieu lembur, mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswatur, disehatkeun amin. Berkahkeun ilmu, berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Simkuring mah ceramah di mana wae, dina acara naon bae, rek sabaraha kali ceramahna di saeta tempat pasti nomor kahiji ngelingan jamaah supaya daek ngadoakeun kanu jadi ajengan. Minimal kanu daek ngadoakeun teh kanu jadi guru ngaji urang sadayana. Naon sababna? Pangabutuh urang sapopoe teh teu jauh ti ajengan. Bisi ece teu percaya tapakuran ku ece. Harita keur ece ka kandungan 4 bulan, laporan ka mana? Ka polisi atawa nepi ka ajengan? Aya di dia nu hamil 4 bulan bebeja ka polisi. Aya, boke jeung bohong. Nu piring pisin diragaji colenak di kalapan abi isin ku Kang Haji boga budak teu bapaan. Lumpat eta mah ka Kapolsek hayang pangayangankeun bapakna. Tapi nu sesuai syariat agama Islam memang pasti lumpat teh ka ajengan. Rek naon? Hayang pangmimpinkeun Ustad. Engke bada asar rek riungan. Leres kitu. Lila jadi 7 bulan kandunganana saha nu diteang, pengacara atau ustad? Anggar we ustad eueuh nu neang pengacara, pajarkeun teh ustad kamari mah 4 bulanan ayeuna ge embungkat liwat 7 bulanan. Hayang pangdoakeun deui ku ustad rek nyieun rujak barudak rek cenah meuli ku duit anu tina jieun tina kenteng.
rek belah kalapa rek ngadek rek nyasupkeun belut cenah jeung sagala rupa pek teh adat istiadat dipake ngan ulah ngaragrageun ka tauhidan urang we sakitu ustad atuh diteang bahkan kadang-kadang rek lahiran urang geus pembukaan 7 hese kanten mun teu kaluar wae orok teh nu diteang bidan atuh teh biraku geus pembukaan 7 neang ustad kecil nu kerudung biru daek dipoto ku Pak Ustad tau Pak Ustad ge mikir ngodok kecil mah nggak sekolah tapi garila baretrek kira aku nggak pembukaan 7 neang Ustad pancek abdi nggak pembukaan 7 orok teh keluar wae sanu di teang Ustad saya teh di teang mah bidan nggak pembukaan 7 paling banter indung berat jeung neang Ustad riweuh Ustad teh nya di jas di sorban di tas ge ngodokan ece dengan teh di telepon uju di mana Ustad sakadap marajian heula riweuh nyake butuh ka Ustad ulah gitu-gitu teuing euy. Kewe ka Ustad mah bebeja mah ningan mana geus lahiran. Urang rek akekah, dombana dituntun hayang dipencit ku Ustad. Bahkan terkadang hulu domba leungit oge nyalakeun. Kero suba. Piraku hulu domba leungit ka Ustad teh ku RT gitu. RT aya gitu. Teh, mana teh? RT aja RT aku pop si Ustad pemawa urang urang mah tara cokot-cokot hulu doma urang mah nyokot lagi cenah kanyut doma entah datu cenah ulah sompral ulah jorang punya kanyut hareupeun barudak kapan doma ngobrol bahasa Sunda teh kudu sesuai jeung udak usuk basana lemeskeun atuh cenah Ustad tong kanyut teuing piraku nyebutkeun titit doma cing nu bener nu pantes mana kanyut tomat titit tomat tah kanyut nya atuh titit teuing naon we mamas atuh pantes teu kira-kira lamun disebutkeun mamas doma anger we nu pantes mah disebutkeun kanyut tah manusia kanyut unggul kan tenan dina bahasa Sunda mah geus jadi ilahat kanyut teh geus biasa ya kanyut na punduk nya ceuk ngandung harti kanyut dina punduk teh borangan aya kanjut dina tarang teh ngandung harti aya kanjut kunang ngandung harti rek ngebrelkeun ka nyaah sabab nu panungtungan bungsu teh aya nu kakanjuteun nu geus kawin 5 kali teu boga budak wae tah mah eta kakanjuteun bajir beres Masya Allah di ekahan dugi ka urang ayeuna eta budak teh dihitanan nu ditean teh deui Ustad sabab hayang didoakeun ku Ustad singkat cerita we budak teh badag euceuk rek ditikahkeun saha nu diteang jang nyerenkeun panganten jawab aya nu pernah diserenkeun panganten ku hansip lamun hansip nyerenkeun panganten atuh Ustad nu wandreum anger we diserenkeun panganten teh hayang ku saha Ustad bahkan ti pihak besan ge nu narimana teh saha nu khutbah nikahna saha nepi ka singkat cerita we euceuk eta panganten teh maot saha anu mulasara jenazah dimimiti mingpin ngaibakan saha nu mingpina sok aku cing tarik ulah era-era saha nu mingpina tuluy dibungkus ku kain kapan saha nu mingpina tuluy nyolatan saha nu panghareupna mayit cenah teh atuh piraku aya Ustad hareup piraku astagfirullah lamun nyolatan saha nu panghareupna Pak jeung ieu teh panggung teh daklok nya tuh kumaha euy aya merek leumpang teh jadi diuk deui ceun teh sok ra eceuk ka dieu ieu mending moal mah gitu ya nyahan ece asa panjang sabelah subuh teh kade jangan mau ngagebrek tah gimana dateuas hareup mau ece tulang saha nu panghareupna mayit tong Ustad kira aku izin mayit da abdi mah Ustad dipengker ajan Ustad ge anger tukang mayit atuh ece nu panghareupna mah mayit
Mana tara salat si mah ieu teh. Mana tara ka masjid. Ari sakalina ka masjid ya panghareumna era. Daripada suatu saat digotong ka masjid didudut ka hareup mending ti ayeuna lempang ngadipik diuk panghareupna insyaallah. Teh jelema moal jauh di masjid atuh. Matak daripada dipaksa suatu saat digotong ku sararea diasupkeun ka masjid mending ayeuna kersa manah ridho manah pinuhan ieu masjid nu agreng ieu amin ya Allah ya Rabbal. Naon jeung emprak yang naon emprak? Emprak ka masjid tara. Urang mah butuhna di Asia. Leres gitu. Leres gitu. Beres teh ceuk disolat, dikurebkeun. Tuluy rek tahlil 7 poe saha nu menang proyekna. Masya Allah cek Pak yo lah kompakan bisa mata perang kalau bapak-bapak mah nyake orang bapak-bapak cek dengikon Pak perlu dipaksa dimimiti urang keur aya di alam rahim dugi ka diasupkeun ka liang kubur samemeh urang aya ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan urang teh pagiling gisik jeung Pak Ustad jeung ajengan jeung kiai jeung guru ngaji beh ieu sedengkeun neangan guru ngaji neangan ustad neangan ajengan pan hese gantina sakalieun lembur ditinggalkeun ngantunkeun kudu jadi ajengan teu kurang-kurang saminggu didaguan can aya keneh gantina sabulan didaguan can aya keneh gantina budak nepi ka dipasantrenkeun meh aya pi ajenganeun 3 tahun budak masantren balik di pasantren 3 tahun budak can lancar maca berjanji leres gitu kan budak ece budak di pasantrenkeun 6 tahun maksudna masukkan we jadi ajengan balik di pasantren 6 tahun can bisa mingpin tawasul aja. Poe ayeuna aya guru urang nu ngantunkeun ajengan saha anu bakal ngajamin isuk pageto bulan hareup tahun anu bakal datang bakal aya gantina mata pantes kacida urang salaku jamaahna daek ngadoakeun ka guru-guru urang nu aya di ieu lembur Gusti mudah-mudahan aranjeunna dipanjang yuswa tur disehatkeun amin berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal poe ayeuna aya sarjana maot teh isuk pageto ribuan mahasiswa bakal diwisuda jadi sarjana tong hariwang tapi lamun poe ayeuna aya ulama ngantunkeun aya kiai ngantunkeun hariwang sok sieun isuk pageto teh aya gantina teu sakurang lembur ditinggalkeun ku ajengan ayeuna nepi ka jadi poekeun tinggalkeun tina ajaran agama Islam naudzu doakeun ajengan sadeananya mudah-mudahan tadi titip 4 perkara panjang yuswa tur disehatkeun berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal amin. Aparatur pemerintahan militer ataupun sipil Pak RT kali Pak RW Pak Kadus kali Pak Kadesna Babinsa kali Kamtibmasna tekalangkung oge pahansipna mudah-mudahan marantan anu janten aparatur pemerintah kurang didoakeun mudah-mudahan sing tiasa janten pamimpin anu amanah pamimpin anu menteladani kepemimpinan anu dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhun saageng-agengna atas nami panitia atas nami pribadi ka aparatur pemerintah. Loba batur mah acara nu teu diizinan model kieu nya urang mah dina ieu sah alhamdulillah. Dasariung pulung hempak marbayak sa model kieu diwidian ku aparatur pemerintahna insyaallah kurang di dieu ngariung aya dina kaayaan sehat aya dina panangtayungan ti Allah subhanahu Bapak Ibu sadaya miwah para pemuda nu janten panitia penyelenggara dina ieu sah nu kusim kuring dipahormat sareng ku Allah dimuliakeun wabil khusus pengatur waktu penata acara sepuh sim kuring sepuh urang sadayana nu kusim kuring dipahormat sareng ku Allah dimuliakeun. Hadirin lembur semu nutur ngidur bahe ngalir cokor ngulon mentas jalan kacaina ngaran sai katampian dina wijina saketi alun-alun sajengkal sapersep dari tetangga desa lemah luhur menang ukur lemah putih menang ukir di auran batu baru lecing karicep sing harieng tandang tanding lir orai sancamoyan sim kuring ti batu jajar Bandung Barat
turun gunung unggah gunung mapai lebak jeung bumbulang nete akar neping jangkar mipir pasir nulung kawing ngisi lamping nepis wiri ngajuk-juk ka ieu lembur kampung Pasir Pari ngaranna. Mobil teu nepi ka dieu disimpen sabab geus 3 kali ngagesruk. Akhirna ka dieu ngilu kana mobil ajengan. Bunga alhamdulillah, mudah-mudahan simkuring bisa meuli mobil nu jiga ajengan. Ngan eueuh di dealer nu jiga ajengan teh eceuk. Piraku aya mobil kumisan. Atuh eceuk main amin wae. Kenapa simkuring meuli mobil jiga ajengan? Mobil di samping. Ece hirup kurang sadayana kumelendang di alam dunia lain genah ieu teh lain tapi betah buktina urang hirup teu genah di alam dunia teh coba tapak kurang hirup urang teh pan dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain lieu eueuh ragap teu aya usaha di modalan badag tigi celeg leutik sumawonah dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak tai monyeta lompat ka darat ti soledat gedi kacai ti kecebur balik ka imah nyampak nu naragi hutang ti MBK jeung Bang Emo tapi anger we sanajan hirup model kitu ge urang hirup di alam dunia luhur cita-cita hayang pinanggih jeung nu ngaranna kabunga malah mandar cenah hali pangaosan mah kabunga teh hayang karanapan di 2 tempat di dunia hayang pinanggih jeung nu ngaranna kabagjaan di akhirat hayang kapetik hasil kaala buahna kapiboga ganjaranana malah mandar hayang ditempatkeun di tempat pangsaya-sayana surga ngaranna amin ya Allah ya Rabbal amin. Ibu bapak sadaya nu simkuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun dina ieu simkuring nomor kahiji sarta acan ngalejengkeun kana pangaosanana ngaturkeun salam silaturahim ka orang kampung Pasir Pari wabil khusus ka guru-guru simkuring nu sami hadir dina ieu saat dina sababaraha dinten kapengker simkuring di bel dihaturanan ka ieu tempat bingah kacida sabab memang geus sababaraha kali simkuring ka dieu geus ka 4 kali 5 kali na ka dieu ngan beureun ka kara ayeuna ari bari bareng jeung ngaji model kieu bingah ngahaturkeun salam silaturahim eceuk dihaturanan mudah-mudahan isuk pageto eceuk tiasa silaturahmi ka ditu ka Batu Jajar seueur lauk di ditu mah mangga rek karaliwet rek naon ge mangga pek parareuncit pek balalakar asal maroba duit. Itu mau duit mau ulah nyusahkeun. Repot. Ari ustad teh di mana ustad Google sanes simkuring mah upami numutkeun sejarah rupina saperjuangan sareng guru simkuring di dieu. Simkuring mah lulusan ti pondok pesantren Darul Falah Cihamplas diwuwuh ku pangersaan Darul Falah. Bisa capetan model kitu meureunna cenah lila masantrenna nuhun tos sangka ka simkuring mah. Sakedap masantrena mung saukur ti tahun 2002 dugi ka 2014 jadi masantrena tepat dililangan saukur 12 tahun kaburu aya jodokna jadi simkuring teh baheula mah ku batur disebutna teh santri budug santri nu bodoh bari jeung budug tapi alhamdulillah ieu santri budug teh santri bodoh teh unggal poe tara eureun indit ka sakola hantem we Senin ka sakola Salasa ka sakola nepi ka danget ayeuna alhamdulillah si santri budug teh keur kuliah S3 jadi nu hareupeun ece teh calon doktor calon profesor mata engke mah jigana mun digorowan ku pengatur waktu penata acara teh rada panjang ngaranna mudah-mudahan sing teh lulus jadi doktorna amin kuduna mah 2-3 bulan deui geus lulus jadi doktor emang digorowana rada panjang 2 tahun 3 tahun ngabdi jadi doktor bisa diangkat jadi profesor lamun alus penelitianan emang kan digorowana panjang urang sami-sami kupingkeun tausiahna ti pangarsana Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Komarudin Cek Uko MPD almarhum ini panjang gelar teh nya geus tuntungan almarhum manawi kasorang naon margina ustad make jeung hayang boga gelar profesor hayang boga gelar doktor eta we pedah baheula ngaji jam 2 cek guru meunang geuningan neneangan pangkat teh disebutna tolabul jah bisi terpercaya teh tinggal ku ece dina kitab Kalimul Muta'alim karangan Syekh Al-Jarnuji menang cenah tolabul jah teh asal diniatan erek dipake dakwah sabab moal bisa ngadakwahan mahasiswa S2 lamun urangna teu S3 moal bisa ngadakwahan mahasiswa S3 lamun urang teu jadi profesor sedengkeun orang Indonesia teu kakurangan jelema pinter da loba anu karuliah S2 jeung S3 teh
Tapi orang Indonesia teh kekurangan jalma bener. Mata hadirlah santri-santri buduk eta teh karuliah sing luhur supaya naon bisa nyebarkeun agama di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun ku bingah sing kuring oge ieu teh HTS. Bungahna kunaon bareng di dia ngabereskeun kobong sing kuring ge di bumi na mereng sing ngadamel kobong. Batur dokter soteh, dokter bodoh we anggap. Tapi alhamdulillah di bumi geus beres ngadamel pesantren, diaranan pondok pesantren Darut Taqwa. Mudah-mudahan pesantren di dieu jeung pesantren sim kuring sing maju, sing manfaat, sing berkah. Amin. Sing ngahasilkeun generasi-generasi anu bisa mencetak generasi-generasi berakhlakul Islam, berpikir tinggi, cerdas. Cek bahasa mahasiswa mah high order thinking skill. Arti teu ece? Hanas diomongkeun ka aing bahasa Inggris. Itu we ece-nya perkenalan mah di sim kuring. Mudah-mudahan jadi salam silaturahim. Sok urang mimitian ngajina ece. Bismillahirrahmanirrahim. Usum mubalik di mana-mana ngaji dina tahun-tahun ayeuna samemeh nganepikeun pangajian nomor kahijina pasti ngabahas corona. Penting gitu Ustad mubalik ngajelaskeun corona sae. Naon sababna supaya jamaah dipaparin terang kumaha pandangan hukum Islam terhadap polemik pandemi yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, khususnya umumnya di seluruh dunia. Jadi ulah dugi ka pajarkeun urusan corona mah lain urusan agama. Urusan corona mah urusan kesehatan, agama ulah ikut campur, salah kaprah. Lamun aya jelema nyebutkeun urusan corona mung saukur urusan kesehatan, agama jangan ikut campur dengan corona, salah kaprah. Cek sim kuring, cek jelema bodoh teuing, cek nu pinter. Naon margina? Margi ieu corona teh memang geus ditulis oge dina Quran. Ditulisna lain tersurat tapi tersirat, terpercaya urang buktikeun. Al-Quran ngadawuhkeun dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Cek Allah dina kalimat wala nabluwannakum lamun cek barudak santri pan eta teh kalimatna teh kalimat fiil. Fiilna teh fiil mudore. Ari eta fiil mudore teh kaasupan ku dua kata, hiji lamna lam taukid di awal tungtungna kaasupan ku nun taukid sakilah. Kahartiin teu. Ketujang naon dijelaskeunnya eta kitu mah jang santri. Intina mah kieu we ece bahwa dirinya Allah ngajanjikeun ka urang bakal mere hiji perkara, bakal nibakeun hiji perkara disain kalawan hiji perkara minal khauf. Bayane sae eta teh nyaeta minal khauf. Manusia kabeh sa alam dunia ditungtung kaler nepi ka tungtung kidul, ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Cek Allah moal diwilah-wilah orang mana baik ku Allah bakal ditibakeun rasa sieun ka eta jalma. Ayeuna salam dunia kabeh sieun kecuali orang Cipari teh sararieunya. Sok jawab jujur, orang Cipari sieun teu ku corona? Sieun teu ku corona? Amun heueuh ge sieun beureun make masker. Hari ustad cenah atuh teu make masker apa rek jadi juru bicara dari masker mah dibawa tadi oge ece. Malih abdi mah lain hungkul di masker teh sok biwir, malih punten-punten bujur ge sok di masker abdi. Duh ka orang dia bujurna sok di masker. Bapak-bapak sok di masker bujurna tara. Paling keheul ka bapak-bapak anu bujurna tara di masker tuluy montok awakna. Ari ningang salat teh sok kacepet eta sampingna teh. Urang masuk paling keheul ngali bapak-bapak awakna montok tuluy teh di masker ari pas salat sampingna kacepet. Apaan ngadalowo kitu aja anu bingung pan anu tukang naon anu kudu dilakukan ketika ningali bapak-bapak sampingna kecepet. Hiji kudu diantep jadi jalma egois tong ditulungan, dua kudu ditulungan jadi jalma anu peduli, tilu kumaha cara nulunganana supaya si bapak tidak tersakiti. Bade dihareosan pak punten bujur kecepet eta samping ku bujur saya kinten-kinten upami kitu berat tadi tampili bujur-bujur aing nyepet erek diantep pan teu meunang ngawiwiran batur. Jadi jalma teh kudu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dina kadan tulungan. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, tutupan ka erana gancang beja. Mata langkah yang pertama yang harus dilakukan tong loba omong gancang luak lieu samemeh batur apaleun sampingna kacepet ku bujurna gara-gara teh di masker, gancang bedol eta samping anu kacepet teh ku urang lalaunan.
hartos ece kan ece mah ulah hayang ngabedol da awewe kan ku baru da dan ece neangan samping mana bade di bedol kumaha mun salah medol ngan peda mun ngabedol nu kitu kudu lalaunan naon sababna mun tarik teuing sok disada pan kacepet mun dibedol teh pluk tah eta jadi di masker teh luhur jeung handap jadi kudu sieun gitu Ustad ku corona kudu sieun nah make jeung kudu sieun pancen Allah da rasa sieun anu bakal datang ka urang teh mangrupikeun janji Allah dina Quran terus kumaha Ustad ngan peda sieun nah ulah berlebihan sakitu menang sieun ku corona henteu menang ngan ulah ngelehkeun rasa sieun urang ka Gusti Allah ulah gara-gara corona masjid ditutup pan di dia marupina di daerah mah henteu coba tinggal ke daerah kota sakedik we sabaraha hiji masjid anu ditutup nepi ka teu meunang Jumatan sabaraha kali Jumatan aya sabulan jeung 2 bulan apa teu meunang Jumatan di masjid eta teh sabaraha hiji jelema nu gawe di pabrik nepi ka teu Jumatan di daerah Simkuring da masjidna ditutup sedengkeun aya ancaman 3 kali teu Jumatan teh urang nepi ka dihukuman kaluar dina agama Islam naudzubillah sieun ulah nepi ka berlebihan masjid ditutup rariweuh masjid dibuka areuweuh Pak nyanyi atuh lain nangkep tuur jeung make spray di samping itu nanaon cepet bolikeun aing geus kolot ngaroko ulah jarum coklat pan huntu geus eueuh ari jarum coklat makan sok kentot gitunya kayak anu aya busaa atuh huntu nu geus kuget teh gara-gara nyedot rokok kasedot ku urang plok ka gigir ngangpunten miceun teh urang miceut guguruntulan barodas teh nyaho huntu sok we tingali aki-aki huntuna eueuh tapi ting dikamanakeun huntuna nyaho katelak teh gara-gara ngarokok jarum coklat nyanyi bios aja kan bari jeung nyanyi gitu bios lu tuh bios mah ngamplop tipis tuh bios hari nyanyi nyanyi aja ieu teh Simkuring pun sabaraha lama sajam hah cekek cekek Simkuring sakumaha dipiwaran ku guru Simkuring lamun cek guru Simkuring rengsek lamun dipiwaran sajam berarti kantun 25 menit deh cicing teh teu lumayan ke jeung wah terus ngilu mayar wah sakilu nyanyi teh teh ngilu mayar heureuy atuh cenah ustaz teh meunikan amplop wae heureuy da hese nengan pika heureuyeun teh sok eueuh coba di dieu ngabodor da hese atuh masjid ditutup rariweuh bareng lamun wae si kasenter gelap masjid ditutup rariweuh tah bisa deui masjid dibuka areuweuh tah gini dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh gitu atuh aja bikin kokalan gadap pisan kudu ngadap wae mau balik ke kara diturut cing sebaik-baik teh bapak cing bapak hukum hari ngaji hareupeun jurang ulah nunutan siti politik cek teh jelema paciweuh bisa di awal masjid ditutup tariweuh teh karek dipuji masjid ditutup tariweuh masjid dibuka areuweuh dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh make jelema teh atuh
dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh hayang ulin hes tongok nyengir tuh nyanyi heula hayang ulin cingkompak hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngisi KWC berapa jadi hayang gara-gara corona hese modal modal aja tuh modal corona pantas satu ucap montok mun efek corona KWC ucap hayang ulin sing kompak hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngising hade bener rek sakola teu bisa itu kreatif apa tadi mah hayang jawabannya hese nama erek jawabannya teu bisa rek sakola teu bisa rek ka pasar teu bisa rek hajat teu bisa rek rajaban teu bisa panitia geus si rajaban menyambut bulan Ramadan panitia tidak amanat ge tilu ieu rajaban menyambut bulan Ramadan bari syukuran masjid tilu ecek materi nage dipersiapkeun eta kacida mun hiji amplop nanti kan amplop wae nya otak teh heureuy panitia masih sararius ngajin Bu Ibu hayang ulit rek sakola lamun hayang jawabanana hese lamun erek jawabanana teu bisa hayang ulit rek sakola teu bisa teu boga duit teu bisa wayahna teu boga duit jeung teu boga duit teu bisa hese jeung barang dia nyanyi mending ngaji deui ya jadi menang urang sieun ku corona bahkan cek simkuring mah kudu urang sieun ku corona omat sieun ku corona na ulah berlebihan sehingga kasihan urang ku corona teh nepi ka ngelehkeun kasihan urang ka Allah eta masalah kaprah sabab di mana-mana urang sieun urang bakal hati-hati di mana hati-hati urang bakal waspada di mana geus waspada atuh urang bakal salamet beda jeung jalma anu teu sieun kadituna bakal sagawayah sembarangan sembrono nu akhirna bakal ngawaris cilaka sieun urang ku corona hak syariatna hakikatna urang sieun ku janji Allah bakal ditibakeun rasa sieun insyaallah hadirna corona bakal ngajadikeun iman urang beuki kandel insyaallah kan cek tadi ulah make teuing pan sabab ari nu make teuing mah goreng kacida jeung goreng patu komo bari jeung ditindihan ku keterangan ma innallaha la yuhibbul musrifin bahwa Allah tersepen jalma nu berleuwih sampai ku eceul lejepan sagala rupa nu berlebihan nada awon najan perkara alus ari leuweuhan mah jadi awon urang ayeuna resep salat saking resepna salat duhur tina 4 rakaat jadi 5 rakaat sae henteu urang resep tahlil ayeuna saking resepna tahlil nu hirup urang ditahlilkeun sae henteu ulah leuwih urang resep amis da amis teh ngeunah tapi kan ari leuwihan mah amis teh disebut amis teuing disebut giung diabetes piraku amis teuing disebutnya giung sih amis teuing mah bapak penyakitna naon amis teuing naon amis teuing diabetes amis diabetes mas sanes amis teuing kelebihan gula kan ulah disangka bahwa diabetes kelebihan gula dan urang menta gula kanu diabetes bapak bade nyungkeun gula sakedik ke bade ngarujak naon kan bapak mah diabetes berarti di dagor amis teraos tapi ari amis teuing mah disebutna teh giung jadi teraos terus gitu pahit pan ece pahit teraos make raos ustad pan paria dipelak gara-gara pahit dipeser kurang paria kusabab pahit jamu ge dipeser pan kusabab pahit nah jeung nyageurkeun da dina pahit teh sok aya ubar wae tapi ari pahit na make teuing mah disebutna teh
sedot teuing. Amis make teuing disebutna giung. Pahit make teuing disebutna peuheur. Pahit make teuing mah disebutna teh peuheur. Pan bau ge urang resep kanu nu bau. Jengkol dibeli ku sababau, peuteuy dibeli ku sababau. Coba aya jengkol seungit parfum dibeli moal. Dituang moal. Ieu mah jengkol ketinggali cenah kuat seungit. Kasturi dituang moal. Moal sieun weureu. Justru jengkol ngejeung eta teh ku urang dipeser ku sababau. Tapi ari bauna make teuing mah disebutna teh jeung letak segala bahasa mana diletak. Pakai bahasa Sunda nu normal we lah. Kalau kenal letak segala. Atuh nu meledek jeung hayek teh mah waduk teh mah. Ieu mah keur ngobrolkeun jengkol. Bawa kana waduk. Siapa mah meledek bekok teh tah. Mah kana babekok. Ieu mah nu umum we nu umum. Bau make teuing disebutna teh punar pahan. Ai tadi bejaan lila tanya jawab ngaji teh geus-geus. Singkat ceritana malah sakieu we tisim kuring bab corona. Wayahna atuh orang dieu kampung Pasir Pari nu can sieun gerasieun ku corona. Ngandung harti urang sedang menikmati janji Allah bahwa manusia bakal dibere rasa sieun ku Allah. Ieu saatna urang sadayana sieun ku sabab ku Allah. Urang sieun dina ieu saat menikmati janji Allah bahwa manusia bakal ditibakeun rasa sieun dina waktu babarengah. Ngan tadi catet sieunna ulah leuwihun, sieun urang ulah ngelehkeun kacintaan ka sieun urang ka Gusti Allah. Insya Allah. Hiji wasiat. 2. Urang sadayana dina ieu saah parantos ngalangkung kana sasi anu mulia. Nyaeta sasi Rajab anu mana ka tawis ku urang sadayana kauninga ku urang sadayana bahwa salah saji proses anu luar biasa dina Isra Mi'raj nyaeta mangrupakeun proses Isra Mi'raj. Orang dia yakin sadayana pada uninga bahwa hasil tina Isra Mi'raj teh mangrupikeun salah saji tugas anu mulia nyaeta salat ngaran. Cuma anu loba teu ngarti ieu kece. Loba nu nanya ka sim kuring, Ustad, nahanya Allah make jeung kudu nitah manusia salat. Nah Allah teh pujian gitu hayang disembah ku manusia. Nah Allah teh cenah ku pujian manusia nepi ka kudu sararujud. Nah Allah teh bakal eureun gitu jadi pangeran lamun manusia teu sarolat sehingga kabeh dititah salat. Dugi ka aya pertanyaan anu kadua anu nyusul. Karena eta proses Isra Mi'raj, Ustad pan cenah salat teh loba nya leres. Nah atuh salat teh make jeung loba-loba sarupa we cenah salat jeung seueur-seueur teuing. Pertanyaan sah Ustad nepi ka model kitu? Pertanyaan barudak mahasiswa di kampus. Nu kirang langkung meureun lamun dibejakeun bieu sababaraha urang bakal ngarasa heueuh eta oge pertanyaan urang anu sah. Maka dijawab ku sim kuring ku jawaban anu sederhana anu mudah-mudahan bakal pikahartoseun ka urang sadaya. Ari ibu ngadamel bumi titah saha make panto? Jawab. Ibu ngadamel bumi titah saha make panto? Jawab lain nyengir. Saha? Tukang bas. Kan tukang bas jadi titah ku ibu. Jadi tukang bas da aing mah teu ditah, nah urang dititah ku maneh. Singkat cerita teu kapanggih jawaban saha anu nitah nyieun panto. Nu gaduh bumi, kahayang nu gaduh bumi. Singkat cerita pertanyaan kedua supaya rada tereh ngajina meh kasampeur sadayana. Ari ibu ngadamel panto di bumi teh gaduh kahoyong na seueur-seueur teh geus we atuh nyeun panto teh hiji. Ai di ibu di bumi panto teh seueur tanapi hiji. Aya panto naon hungkul seueur teh. Hiji aya panto dapur, 2 aya panto kamar, 3 aya panto WC, 4 aya panto jero, 5 aya panto ruang tamu, 6 aya panto
goa benernya setara kabahas dina ceramah ka goa terima yakin nih sin demi Allah mah teh can pernah aya nyebutkeun panto goa karek di dieu mohon orang goa poho anak goa bener setara kababawa panto teh nepi ka seueur aya panto kamar panto dapur jeung sagala rupa maka dijawab dipertanyakeun di musim kuring nah atuh meuni gumede loba-loba ting hiji we nyen panto mah pan ibu ge langsung nyanganga ari usah geus nu lieur pan urang teh di imah teh loba pangabutuh pan urang teh lamun hayang sare sup ka panto kamar lamun urang hayang miceun sup ka panto WC lamun urang hayang tuang sup ka panto dapur lamun urang aya nu kaketrok rek nya masuk ka panto ruang tamu lamun beak-beak sup ka panto goah ka bawah tenang cerdas atuh imah kubalikna madadak ge bisa lamun urang hayang ulin sup ka panto nu pai singkat cerita dijawab ku ibu beda pangabutuh di jero imah beda panto oh kahartos ibu cek abdi geus atuh kieu bu kumaha lamun kinten-kinten urang disa pantok ke dar teh anu tamu datang asupkeun ku ibu teh ka WC dar ibu hayang tuang sup ka panto WC dar ibu teh hayang lalajo TV sup ka panto WC ibu hayang pelem sup ka panto WC pokona mah hayang naon we ge asupna nu diteangan panto WC kira-kira geloh teu saha rek nyebut kurang cenah satu teh ka ngagelokeun sorang rek nyebut ka ustad gelo serba salah sabab lamun ece bapak ibu bapak sadayana ka abdi wani nyebutkeun gelo berarti bapak edan nah maksud kitu nah make jangan dengekeun nu gelo ngomong atuh sok wani ka urang nyebutkeun gelo ece edan sararea anu karunya panitia sinting dar mayar nu gelo aduh teraskeun tong cek kekek sadaya urang dibeakeun materi ayeuna mah mah dionang deui atuh tak seutik-seutik mah dionang deui nya kumaha amplop lamun halus kayak dieu teh jadi atel itu hayang negara tuluykeun aja tuluykeun jadi ternyata eta panto teh seueur diayakeun sabab aya pangabutuhna diseueurkeun pantona sabab seueur pangabutuhna tah salat urang teh eceut dibere perumpamaan leuwih ibarat pantok tadi Allah teh lain hayang disembah da Allah mah teu kudu disembah ge anggar Allah sugan orang ieu lamun areureun salat Allah pensiun jadi pangeran moal sugan orang dia areureun zakat Allah bakal jatuh miskin moal Allah mah tetap Allah Allah mah tetap Allah Allah mah tetap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghani ya dal jalal wal ikram Allah tetap sebagai Allah najan umat manusia ngabangkang sadaya hartos kan Allah nyaaheun ka urang sadayana da Allah nu nyiptakeun urang Allah nu maparin urang hawa nafsu sehingga Allah apalan manusia nu aya di alam dunia khususna umat Kanjeng Nabi Muhammad bakal loba kahayang dina kahirupna cek Allah kusabab anjeun loba kahayang ku kami dibere jalan supaya anjeun bisa nyumponan pangabutuhna tah datang weh ayat wasta'inu bisabri wassalat minta tulung ka Allah mun boga pangabutuh rek dibeja ka Allah teh lewat salat urang sadayana mata salat nawe dilobakeun sabab loba pangabutuhna hoyong beunghar henteu ceu jawab sing kompak sing dicatat malaikat hoyong beunghar henteu namun hoyong beunghar atuh sing garetol salat duha diayakeun salat duha teh bisi aya umat Kanjeng Nabi Muhammad nu hayang beunghar ece hoyong teu akur jeung mitoha hoyong teu akur jeung minantu hoyong teu akur jeung tatangga ece hoyong teu urang teh dibaeudan ku batur hoyong teu urang teh teu ditanya ku batur mataku Allah dibere jawabanana pek atuh sarolat tahajud meh luhur darajat sabab jalma nu luhur darajat moal aya nu ngamusuhan mitoha anu getol salat tahajud minantu moal wani nyalutak kolot lamun getol salat tahajud budak moal wani doraka budak anu getol
getol tahajud bakal dipikanya kudu jadi kolotna. Tatangga nu getol tahajud lamun rek minjem duit sok dibere ku tatangga. Da luhur atuh darajatna jalma nu sok tahajud. Aduh ustad usum nyawa kieu hese cai butuh cai urang teh ustad bingung ku Allah dibere salat istisqa bisi baru tuh cai pek cek Allah salat. Da urang mah atuh dicokot dekeutna gampang jeung sederhanana salat istisqa teh hayang hujan hungkul. Padahal mah lamun urang teh mun dipikir dibulak-balik dirasa-rasa salat istisqa teh minta cai lain minta hujan. Jang naon dibere hujan eueuh caian. Leres kitu henteu? Leres. Aya nu hujan batu aya. Aya nu hujan meteor aya. Da urang salat istisqa teh lain minta hujan, da urang teh salat istisqa teh tegas nama minta cai. Atuh sawah urang teh gigireun pedit teu meunang dipacorkeun sawahna garing sawah urang. Butuh cai salat istisqa we urang. Hayang ku Allah digampangkeun cai nyen sumur 2 kali caian we. Rikeun awak teh ustad rikeun para rusing teu para rukuh. Salat witir cobi euceun. Salat witir. Ustad budak bebeja ayeuna hayang motor anyar manehna teh geus bosen make motor ieu ustad bingung. Salat hajat cek boga pangabutuh ngadadak salat hajat. Ustad hate teh henteu tentrem wae kunaon? Salat tobat bisi aya dosa anu matak ngajadikeun hate urang bimbang. Salat sakitu lobana. Astagfirullah. Bisa pantokkeun we orang kampung Pasir Parima ece hoyong beunghar hoyong iraha ngadoana pada magrib ustad. Ece sawah panen hoyong mundel leres ustad iraha ngadoana pada magrib. Ari barudak hoyong soleh ustad aya ece moal kan tenang iraha ngadoana pada magrib. Ece hoyong boga salaki eureun nguseup hoyong pisan geus pusing iraha ngadoana pada magrib. Masya Allah cek kabeh hayang kurang dikeprukkeun ku urang ngadoan dina bada magrib sehingga urang rumasa teu butuh salat duha da geus bada magrib, teu butuh salat tahajud da tadi ngadoan geus magrib, teu butuh salat tobat rarasaan da tadi geus maca istighfar magrib. Segala rupa nepi ka teu dipapai salat akhirna kirang langkung sederhanana perumpamaan urang jika jelema anu asup kana sapanto dina nyumponan kahayang sagala rupana. Naudzubillah. Simpen doa orang hayang beunghar punten, simpen doa orang hayang beunghar tong ngadoa dina lain waktu kecuali dina waktu duha meh diarep-arep waktu duha. Da ieu mah atuh pada magrib teh warjukni cek Kang Ibing oge warjukni we hanteng jadi we duha teh henteu. Pisahkeun pangabutuh urang sesuai salat anu dipaparin ku Allah ka urang sehingga insya Allah urang bakal sampai karena tujuan urang sewang-sewangan ku sabab salat eta jadi alat pikeun urang mi'raj pikeun urang ngahontal kana naon ka hoyong urang. Ngaji serius model kieu 10 menit si bapak ngaleungut geus 3 kali tingali. Ari ngaji make bodor pan fanatik si ustaz teh cenah ngabodor wae ngaji. Ari ngaji serius si bapak geus nyangkereng diserba salah ngaji di panggung kieu mah cenah dibere serius tondo dibere bodor ngerahat cenah ngajina ngabodor wae minum cenah tadi teh sabenerna ngan hayang minum ngan bingung kita kumaha piraku ditotor hareupeun panggung sok teh cobaan ece di nginum ditotor ditambokeun ku sararea daerah bisi teu percaya cobaan kadek mun apal mah di dieu gelas rek mekal sing sumpah etinya teh aya gelas atuh eueuh gelas ku sedotan sedotan tiang listrik bolongan naon atuh teh sakala ini loba kahayang cenah si ustaz lain loba kahayang kada kudu pantes teu ece ya asyiqal mustafa ya asyiqal mustafa sekali deui sing kompak Pak ya asyiqal mustafa ya asyiqal mustafa abshir binailil muna qadaraka
asofa wa toba wa abdul hana qadra kasus sofa wa toba wa abdul hana. Ayo ngapal teu artina, ayo ngapal teu artina. Cai herang deui cai herang deui sing kompak cai herang deui cai herang deui kurang kompak cai herang deui kurang tarik cai herang deui cai uyuhan hanteu era nyuguhan cai herang deui cai di barkah sholawat sok sing kompak manawi kadang ku panitia marake jas ieu cai herang deui cai sing kompak tuh tong ka nyengir belakangan cai herang deui cai herang deui canda tama tuluy we ka eueuh mal tuluy kana materi uyuh uyuhan hanteu era nyuguhan cai nasi ustad teh hayang cai naon cai kopi dijawab ku shalawat nomor kedua ya ha mah habibal kopi teh jadi pohon gara-gara Ciherang jadi melek kayak kumaha shalawatan teh ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li tabir haqqi rasulal hidayah ya rasulullah ya habiballah ya rasulullah ya habiballah. Hayang terang artina hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal api buru tinyukeun buru anterkeun buru tinyukeun buru anterkeun barangan ece buru tinyukeun buru anterkeun bil barkah sholawat ieu mah hayu urang ngopi sing kompak hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang hiji kopina kapal api tarik buru tinyukeun buru anterkeun buru tinyukeun buru anterkeun aheur cai gitu panitia udah ama ya termos ya aja ngaji atau madaguan cai gitu bingung ngecat pira pada bukan kieukeun kelasnya dan baik kenang-kenangan orang teu dibere kelas teraskeun heula beureun panitia keur nyokot gelas jeung keur naheur cai husnudon hus naon cenah euceul tadi teh
Jadi oleh Isra Mi'raj teh salat lain ku pujian pikeun Gusti Allah tapi jang nyumponan kabutuh urang sadaya. Justru Allah nyaheun ka urang loba urang kahayangna sehingga ku Allah dilungsurkeun tak alat pikeun nyumponan pangabutuhna. Amanat cingkuring nomor kadua dina ieu saah wayahna atuh orang dia salat teh ulah saukur migawe fardu hungkul ulah migawe wajib hungkul wayahna papai ku eceuk teh tah nepi ka kapanggih kopina. Alhamdulillah. Bagus. Padahal mata tadi we teh maneh teh atuh. Urang teh meuni geus capek hate. Da percuma da depannya telat teh. No. Sing panjang umurnya sing tong maut kan sing panjang umur bios atau mending ngaroropet repot gitu. Biasa di efek telat teh sok error pak leut sadayan salah nginum aja tuh pan aya lagi kopi. Nah Ustad make jeung kudu kopi kapal api apaan ari kopi kapal api mah lengkap kopi nah dijual kayak di kopi nah minum aja kopi kapal nah ditumpahkan api nah jangan duruk para pelakor gitu. Ngan sholawat tadi teh pancan direpkeun ya cek sholawat nu kahiji teh tadi ya asikol Mustafa ari ya asikol Mustafa teh repna kumaha coba di awal ya asikal Mustafa abshir bidainil muna ya asikal Mustafa abshir bidainil muna qadaraka kasus sofa sofa wa toba wabdul hanan qadaraka kasus sofa wa toba wabdul hanan. Coba Mang Pami rap dulu. Jamal ibadah kata teh artina sarua mana atuh cauna pilih hoyong mending ngaresna sok reuceut apaan mana atuh cauna mana atuh boluna mana atuh bugisna mana atuh tak aya sholawat nu kadua ece aya sholawat nu kadua mah repna teh intajid ya qoha binuril hidayah ya Rasulullah ya Habiballah jita bidinillah jikulal baraya ya Rasulullah ya
nur ya Habibullah. Repna teh intajid ya toha yang terang artosna urang lamun tos ngopi sok dicocol make roti bareng urang lamun tos ngopi dicocol make roti Manawi ya Manawi nya urang teh husnul itu sama dituluykeun enang urang ngaji heula dan geus datang ka hayang aleut atuh eueuh sadaya hayang kopi urang yang menang hese gitu berkah sholat tilu eueuh hiji tadi amanatna dina bab corona naon cenah diamalkeun kumaha tuh geus poho mah kudu sieun ku corona ngan ulah kaleulewi amanat nomor kadua wayahna salat teh wayahna ulah farduhu tempuh jeung salat sunat jang nyumponan pangabutuh urang sada tilu ayeuna jadi meh ngajudul meh inget balik teh oh aya opat materi ku si ustad ditepikeun nah ustad atuh cenah bab rajabna bab salatna sing lami pan eueuh loba nu kudu ditepikeun jadi saeutik ewang da amanat ti panitiana rajaban ongkoh cenah sakbanan ongkoh ramadanan ongkoh cenah syukuran masjid ongkoh sugan ka papai materina kasampeun da ieu ceramah teh geus jam saparapat eueuh urang teh ayeuna sadayana aya dina sasi Sya'ban sasi naon cenah eueuh Sya'ban kolot baheula mah sok nyebatna teh sasi Sya'ban teh sasi Rawah. Sasi rawah teh lamun ditulis ku bahasa Arab tulisanna teh tina ro, wawu, jeung ha. Laras kitu. Matak lamun ditulis make ro, wawu, jeung ha eta teh sarua jeung dibacana teh cek badak santrima sarua jeung tulisan ruh. Naon cenah? Ruh. Matak atuh kolot baheula melalui guru-guru na nyontohan ka urang sadayana mun dina sasi Sya'ban teh sok aya nu ngaranna nadrak masih keneh di dia gitu menjelang bulan saum sok diayakeun nadrak rek ngadoakeun ruh rek ruahan rek ngadoakeun para ruh matak disebut teh ruah padahal sasih nama sasih Sya'ban lain eta nu rek dijelaskeun ku simkuring eta mah intermezzo hungkul kasampul simkuring rek ngemutan ka eueuh bilih harila lamun anu can hafal diberenya ho aya peristiwa anu luar biasa dina sasi Sya'ban ieu sehingga langsung Kangjeng Rasul turun tangan pikeun ngamulyakeun ieu sasi Sya'ban apan ari sasi Rajab mah nu ngamulyakeun teh Allah tanpa urang terang kunaonnya Allah beut ngamulyakeun sasi Rajab pokona mah tong loba tatanya ku Allah dimulyakeun mulyakeun we urang mah turutan sementara kitu heula jawabanna nomor kedua bulan Sya'ban ayeuna ternyata anu ngamulyakeunana Kangjeng Nabi matak alamun ayeuna sasi Rajab disebutkeun syahrullah ayeuna atuh bulan Sya'ban mah disebutkeun syahrun Nabi bulanna Kangjeng nah ustad make jeung disebutkeun bulanna Kangjeng Nabi nepi ka cinta kana ieu bulan Sya'ban nepi ka dimulyakeun henteu ngantosan kewe atuh Ramadan anukeun eueuh penjelasan nomor kahiji dina bulan Sya'ban aya dua peristiwa anu monumental anu terjadi ayeuna dugi ka ayeuna. Peristiwa nomor kahiji berpindahna kiblat anu asalna salat yang hareup ka Palestina ka Masjidil Aqsa ku Allah dipindahkeun salat jadi yang hareup ka Makkahul Mukarramah yang hareup mayunan ka Ka'bah. Kali deui peristiwa nomor kahiji anu luar biasa anu monumental kanggo Kangjeng Nabi di aya sanes nyaeta peristiwa dipindahkeun kiblat ku Allah anu tadina yang hareup urang salat baheula teh yang hareup teh ka Palestina ka Masjidil Aqsa ayeuna urang sadayana salat teh mayun ka Makkah al Mukarramah khusus nama ka Masjidil Haram khusus nama ka Ka'bah. Terjadi peristiwa pemindahan kiblat eta
terjadi dina bulan Sya'ban sabab Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah. Kangjeng Nabi rindu dengan kampung halaman. Kemudian ku Allah aranjeuna khusus Kangjeng Nabi dina poe eta satrol Masjidil Haram palingkeun anjeun salat wahai Muhammad mulai saat ayeuna mulai detik ayeuna pawali satrol Masjidil Haram anjeun salat ayeuna pek yang hareup ka Masjidil Haram ka Makkah Al Mukarramah sabab anjeun orang dinya supaya bisa mubaran rasa rindu anjeun ka kampung halaman anjeun. Sehingga simkuring ngadangu ieu peristiwa luar biasa. Di sobat simkuring tirai simkuring Kang Hakim anjeunna ngalalakon ka simkuring bahwa memang tos jadi kebiasaan di kampung Cipari ngayakeun acara teh menjelang sasi Ramadan. Naon sababna? Sabab nu damel ti tebihna araruih ka dieu rindu ke kampung halaman, rindu akan imtihan, rindu akan kegiatan-kegiatan keagamaan difasilitasi ku ajengan di dieu. Ieu hal anu luar biasa sesuai jeung naon anu dicontohkeun ku Allah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu akan kampung halaman boleh, tapi jadikan kerinduan itu untuk menambah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiji, dua peristiwa anu luar biasa anu terjadi dina bulan Sya'ban nyaeta jadi bulan dina mana eta bulan teh lungsur ayat anu tegas ka urang sadayana ngawajibkeun ka urang sadayana maca sholawat nyaeta ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Ayat eta ece ayat anu secara tegas ngawajibkeun ka umat manusia, ngawajibkeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad, ngawajibkeun maca sholawat. Nah ustad make jadi wajib sok ece lenyepan moal sah salat urang lamun urang teu maca sholawat dina salat. Laras kitu. Wajib maca sholawat teh ternyata diwajibkeun anak lungsur ayatna ayat dina bulan Sya'ban. Matak saur Kangjeng Nabi ieu bulan Sya'ban terjadi dua peristiwa gara-gara kami. Hiji gara-gara kami rindu ka kota Mekah, salat jadi yang hareup ka kota Mekah. Dua gara-gara kami umat manusia bibirna teu meunang garing kudu basa tina maca sholawat ka kami supaya naon aya hikmah jang urang sadayana insyaallah. Pupujian Ustaz Nabi Muhammad teh kudu dipangmacakeun sholawat sanes pupujian. Kangjeng Nabi secara tegas ka urang sadayana ngelingan ka umat anu di akhir zaman urang sadayana saur Kangjeng Nabi ma min ahadin yusallimu alayya teu pati-pati umat kami nu di akhir zaman anu geus ditinggalkeun ku kami maot maca sholawat ka kami maca salam ka kami illa raddallahu alayya ruhi kecuali Allah bakal ngabalikeun deui ka kami kana ruh kami hatta aruda alaihi salam saur Kangjeng Nabi sehingga kami bakal datang yang hareup ka manehna ngajawab kana salam aranjeunna. Lamun poe ayeuna aya jalma nu maca sholawat, lamun ayeuna aya jalma nu maca salam bari bihuduril qalbi ngahadirkeun hatena saestuna Kangjeng Nabi Muhammad mayun ka urang ngan meureun urangna loba dosa teu tiasa ninggal ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bukan rahasia para ulama mukasyafah saat membaca sholawat menangis dan menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena melihat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi eta teh lain dijieunnan ulama ece tapi janji Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi mamin ahadin yusallimu alayya tepati-pati di antara aranjeun sadayana maca sholawat kaula illa raddallahu kecuali Allah bakal ngabalikeun deui alayya ruhi ka kaula tegas nama ruh ka kaula saur Kangjeng Nabi supaya naon hatta aruda alaihi salam sehingga kami bakal ngajawab kana salam aranjeun. Makna eta salam berarti bakal ngajawab salam. Tapi makna salam ti katabihanana lamun ditakwil eta makna salam teh berarti bakal mawa kasalamatan pikeun jalma anu maca salat. Sehingga we atuh salat oge ku para ulama teh diseueurkeun ragamna. Sehingga we atuh sholawat teh ku para ulama diseueurkeun macamna. Lamun ece nyarari wae suku nyek srek, rematik, asam urat, encok, bapak tegerenah wae awak,
boga penyakit lahir boga penyakit batin cek para ulama kubarantah ku sholawat ngangge sholawat sifa tanapi sholawat tibil kulub. Jadi maka sholawatnya ulah sallallahu ala Muhammad hungkul wae atuh hantam we sallallahu ala Muhammad ulah maca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wae atuh da seueur sholawat teh sesuaikeun naon pangabutuh urang sesuaikeun sholawatna kitu kinten-kinten. Kece hoyong damang tina rematikna henteu hoyong damang tina nyeri mastakana henteu nu gaduh stroke hoyong damang stroke na henteu hoyong dawamkeun atuh tah sholawat tibil qulub fi huduril qalbi bari ngahadirkeun hatena. Allah Kangjeng Nabi bakal hadir bakal ngejawab salam tegas nama bakal maparin keselamatan ka urang sadayana insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hoyong damang Ustaz dawamkeun atuh ece dan nu ngadamangkeun mah Gusti biberkati sholawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Geuning kopi ge datang ari maca sholawat. Kumaha Ustaz pelebah cau lain teu datang diasupkeun kana dus. Tok taros ka panitia. Meureun eta oge. Ustaz abdi hoyong angkat ka tanah suci. Dawamkeunana ece ulah sallallahu ala Muhammad wae atuh. Aoskeun sholawat hajina nu diurukan ku guru urang sadayana nu geus diijajahkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi abdul sholati wassalam fi sihatin wa afiatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dawamkeun ku ece. Percaya jeung henteu ece. Memang can berangkat nama. Begitu simkuring ngadawangkeun kana eta sholawat, begitu dipaparing eta sholawat tiap dinten dibaca eta sholawat. Aya rerencangan simkuring anu sumping ka bumi, anu nawaran ka simkuring. Insyaallah lamun geus beres corona mah maneh ku urang rek diumrohkeun. Duka ti mana datang na make jeung tiba-tiba datang jeung rek umroh. Nah apaleun kitu kuring maca sholawat haji tadi. Pan teu teu dibeja-beja. Ah ku Allah we meureun dikersakeun meskipun tadi can berangkat. Ngan ku aya tawaran ti eta jalma ge hate teh nepi ka ngaleket teh. Gusti masyaallah kakarek sholawat teh diamalkeun saminggu. Kakarek sholawat teh diamalkeun puluhan kali, encan ratusan kali, encan ribuan kali. Janji Allah geus datang ngabubunga. Lamun beres corona insyaallah maneh ku urang-urang umroh. Abdi ge hoyong Ustaz. Hoyong eta sholawat haji teh talar ece. Talar teu talar gampang minta di dieu kaajengan nyungkeun sholawat haji. Mungkin beda lapan tapi pada intina insyaallah sami salah sahiji wasilah kaberkahanana bakal ngahadirkeun urang angkat ka tanah suci insyaallah. Hoyong teu angkat ka tanah suci hoyong. Ih hoyong. Apanan rukun Islam teh 5. Tegas nama meureun sederhanana ciri Islam teh 5. Sedangkeun urang nepi ka ayeuna karek 4. Can nepi kana ciri nomor kalima. Atuh lamun cirina kurang teh jadi ragu-ragu urang teh teuing Islam teuing henteu. Sieun tah kitu. Jadi
hate mah kudu ngageri. Gusti sieun teu di aku kaislaman urang sabab cirina urang kurang hiji. Da abdi mah teu mampu Ustad ari sawah lega. Abdi mah teu mampu Ustad ari mobil boga. Abdi mah teu mampu Ustad ari motor geus 3 kali ganti setoran. Abdi mah teu mampu Ustad ari ngarokok samsu sapoe sabungkus. Jadi tegas nama atuh lain kurang teu mampu tapi kira-kira meureun lamun dijebejer biaskeun mah can hayang we ngaku kitu. Kegeranian tadi can niat mah. Can hayang da jalma nu hayang mah bakal marekekeun, jalma nu hayang ngarokok eueuh rokok teu boga duit kajen punta penta pan kitu. Ngan pedah urang teh era rek ngaku can hayang angkat ka tanah suci. Mata lamun dia ditaruh ku simkuring ece hoyong ka tanah suci angkat hoyong sadayana kira-kira lamun kudu poksan mah marna pek jelema. Ngan era we ka kolot kitu simkuring abi mah contoh hungkul. Da jelema lamun bener hoyong angkat ka tanah suci mah meureun meuli ceng-celengan nabung dibejakeun ka budakna titip ceng-celengan emak diaranan tabungan haji sapoe saperak marek nabung sugan ka umuran ceurik budak ningali indungna hayang angkat ka tanah suci nepi ka ceng-celengan dina ceng-celengan hayang cek budakna emak jual we atuh motor itu nu mana nu batur geus siap aku motor batur jeung dijual teu mah ngalabati kade jika enteng tapi berat aja hoyong angkat ke tanah suci hoyong padahal sesungguhnya jawaban hoyong eta jadi jawaban pikeun simkuring kira-kira lamun urang teu narabung lamun urang teu dalaptar kira-kira munafik sedangkan jalma anu munafik bidarkil asfali minan bakal disimpan ku Allah dina kerakna neraka naudzu tah minimal supaya urang terjadi jalma munafik atau tiap dinten teh dah hoyong angkat ke tanah suci duit teu boga sawah teu aya imah teu pati lega kebon oge ngan saukur ngagarap nu batur abdi mah Gusti rek tawakal rek maca sholawat haji we sugan ku Gusti dibere keajaiban lamun teu angkat ke tanah suci ku Gusti dipaparin ganjaran angkat ke tanah suci gitu. Wayah nanya beres pangaosan isuk pageto datang ke ajengan di dieu bumina aya di gigireun urang sadayana aya payuneun urang sadayana ajengan abdi hoyong sapertos ajengan tiasa angkat ka tanah suci nyungkeun sholawat hajina nyungkeun auroda mudah-mudahan abdi tiasa nuturkeun ajengan abdi najan jalma model kieu kaislaman mah hayang sampurna mayun ka Gusti Allah teh kitu tasumping sang teras teh cekak pan tong bubar ya embe sumping guru urang sadena kanggo ngaoskeun aya suci Al-Qur'an cekap pilih lah meeting gitu nah amplopang geus dirapet ece jadi perang sabil dina hate anggeus ayeuna jeung anggeus engke sakitu bayaran mah tah dipikir-pikir mending ayeuna minum ece raskeun tong kang laras pakece mulih ke tepi para roe si aya sanekala teraskeun aja kan ai teu langkung mending eureun da amplop geus dirapel ari teu langkungan abdi kumaha nu ngigelkeun da adoy makal mayit kumaha teraskeun eta napi bade mah jeung lah cekap atuh kumargi tos wenginya kewe tuluykeun deui insyaallah sanes waktos mudah-mudahan aya manfaatna ngan titip ulah waka bubar margi acarana can ber mantena tebih-tebih hoyong silaturahmi ka urang deur urang bubar hian urang bil barkah ngadangukeun ayat suci Al-Qur'an di guru urang sadayana insyaallah urang kaberkahanana kacipratan amin ya Allah ya robbal alamin isim kuring masa kitu we heula insyaallah sanekwa tos jeung sim kuring tepang deui gampil ti dieu mah ece kantun ka payun ti payun tuluy ece naik angkot naik naon ke arah kota ti kota naik bus ke arah Bandung di Bandung naik Madona arah Batu Jajar di Batu Jajar rek naik ojek rek naik delman tayangan arah Kampung Ciurip
taroskeun we pondok pesantren Darut Taqwa paling ongkos mah beak 150.000 aramang kaditu urang tulikeun ngajina di ditu ustad diweuh ka sawah jeung sagala rupa geus we ke ustad diondang deui pek kitu ge milih we rek eceu ka ditu to abi rek diondang deui terserah sakitu we lah disimkuring mudah-mudahan sadayana sararehat mudah-mudahan panena sing mararundel mudah-mudahan urang kalihna sing saroleh mudah-mudahan usahana sing mararajeng mau angkat sok kaluar kotana sing aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala nu rek maraot sing harusnul khotimah amin harek mote cek kan aya rencana yang sia kabing setepat hoyong tahlil sakitu nu kapihatur hapunten tina sagala kakirangan sareng kalapatanana Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngatur nuhun ka kesan Ustad di pesantren Darut Taqwa atas pemberian tausiah ka urang sadayana. Mudah-mudahan timbul barokah sareng mapasalah sadayana. Atau kang masalah jeung na langsung bae urang haturkeun ka kersana